wa alaika sareng misti ka anjeun bi ada il amanati kana nyumponan amanah wa iyyaka jeung kudu sieun anjeun wal khiyanata kana khianat wa qad qala sareng nyata tos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la imana teu aya iman eta tetep liman pikeun jalma la amanata anu teu aya amanah lahu pikeun ieu eman wa qala sareng ngadawuh Nabi alaihi salam salasun muta'alliqatun bil arsy salasun ari tilu perkara saur Rasul muta'alliqatun eta ngagantung eta nu ngagarantung bil arsy dina aras animatu kahiji nikmat takulu ngucap ieu nikmat Allahumma inni bika fala ukfaru Allahumma ya Allah cek nikmat ya inni sayaktosna abdi bika eta kalawan Gusti fala ukfaru mangka ulah dikupurkeun abdi warahimu kadua rohim baraya rohim maksud lain si rohim lain rohim sifat Allah kan baraya takulu ngobrol ieu rohim Allahumma inni bika fala uqta'u Allahumma ya Allah inni sayaktosna abdi bika eta kalawan Gusti fala uqta'u mugi teu dipegatkeun abdi wal amanatu katilu amanah takulu ngucap ya amanah Allahumma inni bika fala ukhanu Allahumma ya Allah inni sayaktosna abdi bika kalawan Gusti fala ukhanu mugi henteu dikhianatan abdi eta tilu perkanu digantung di aras nikmat baraya ejeung amanah walaika jeung misti ka anjeun bisidkil hadisi kana jujurna nyarita bil wifai jeung wabil wafai gitu jeung kalawan nyumponan bima kana perkara ahadta anu geus ngajangjikeun anjeun alaihi kana emma wa wa'adta jeung janji anjeun bihi kalawan ieu emma fa inna naqdul uhudi mangka sanyana ari ngabatalkeun pirang-pirang janji wal khulpa jeung sulaya fil wu'udi dina pirang-pirang janji min amaratin nifaqi eta ti sapalihna ciri munafik
Nah, min naon berarti di dieu nu tadi? Tisapalihna min naon berarti? Tab'id, ba'id wa bayyin wabtagi fil amkina. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hadis ayatul munafiki ari aya ayatul munafik. Ayatul munafiki ari pirang-pirang ciri munafik. Mafhum ieu mah. Salasun eta ayat 3. Idza haddasa tegasna di mana ngobrol ieu munafik. Kadzaba tah bohong ieu munafik. Wa idza wa'ada kadua di mana janji ieu munafik. Akhlafa tah sulaya ieu munafik. Wa idza tumina 3 di mana diamanahan ieu munafik. Khona tah hianat ieu munafik. Wa fi riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat ida ahada ari aya lapad ida ahada di mana nyieun janji ieu munafik godaro tah ngabatalkeun ieu munafik sulaya maksudna wa idza khosoma jeung di mana papaduan ieu munafik pajaro tah lacut ieu munafik. Wa alaika jeung misti ka anjeun bil hadri kana mikasieun minal miroi tina gawe papaduan wal jidali jeung pasea pahuma mangka ari ieu miro jeung jidal yugironi eta manaskeun ieu miro jeung jidal as-suduro kana pirang-pirang dada awak wa yuhisani jeung ngajiraskeun ieu miro jeung jidal al-quluba kana pirang-pirang hate wa yulidani jeung ngalahirkeun ieu miro jeung jidal al adawata kana permusuhan papaduan jeung papaseaan teh hiji matak ayeuna neaskeun manaskeun kana dada wa yuhisanil qulub 2 maehkeun hate neaskeun hate nu katilu papasean jeung papaduan teh bakal ngalahirkeun permusuhan bahkan wal bagdoa jeung silih ambek pain maroka lamun maduan anjeun merangan maduan au jadalaka atawa pasea au jadalaka atawa pasea maseaan ka anjeun sa insanun hiji jalma muhikkun anu bener pa'alaika mangka misti ka anjeun biqabulil haqqi kana narimana hak minhu ti insan sok sanajan jalmana teu pikaresepeun urang kitu urang teh nganggap musuh kadinya teh tapi sok ngobrol bener manehna teh tetep bener nama kudu ditarima ade pain maroka au jadalaka insanun muhikun fa'alaika biqabulil haqqi minhu kan ku ente ge sok dibaca
ungzur ma kila wala tangdur man qala. Kade ulah tibalik, ulah ngerakeun. Ungdur ma kila wala tangdur man qala. Ungdur pek tingali ku hidup ma perkara kila nu diucapkeun ieu ma. Wala tangdur ulah ningali anjeun man ka jalma qala nu ngobrol ieu man. Jadi sok sanajan teu pikaresepeun ari manehna ngobrol bener mah tampa benerna. Naon margina fa innal haqqo mangka sanyana ari hak ahakku eta leuwih ngahak ayyut taba'a kana yen diturut ao mubtilun ayyut taba kana yen diturut ieu hak ao mubtilun atawa jalma anu cicing dina batil. Tadi mah jalmana dianggap musuh. Ayeuna mah jalmana cicing dina batil, cicing dina goreng kumaha sikap urang. Palaika mangka misti ka anjeun bil i'radi kana ngabalieur. Anu tina mubtil geus ulah ngiluan i'rad we. Geuning kudu kitu lianau karna sanyana si mubtil jahilun eta nu bodoh. Pangna migawe batil ge bodoh eta teh. Kan apal alus jeung goreng der kalah dipigawe nu goreng kan bodoh nu kitu teh. Wallahu ta'ala sareng ari Allah ta'ala yaqulu eta ngadawuh Allah. Wa arid anil jahilin tu piwarangan Allah. Warid jeung kudu ngabalieur anjeun anil jahili ti golongan anu bararodo. Paslun ari eta hiji pasal walaika jeung misti ka anjeun bitarkil muzahi kana ninggalkeun walaika jeung misti ka anjeun bitarkil mujahi kana ninggalkeun heureuy roksan barina jadi pokok. Timimiti nepi ka tungtung heureui we bungkul. Cenah naon ari kali-kali mah ulah sete dijadikeun pokok heureuyna. Pain mazahta mangkalamun heureuy anjeun naziron barina nu langka teu dijadikeun pokok kitu heureuyna ala niati tatyibi netepan kana niat nyenangkeun hijikeun ala niati tatyibi qalbi muslimin kana niat nyenangkeun hate muslim. Falatakul atulah ngobrol anjeun ilahakon kecuali kana bener. Qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tumari akhoka wa la tumazzihu la tumari ulah papaduan anjeun akhoka kadulur anjeun walatu mazih jeung ulah ngaheureuyan anjeun hu ka ieu akho wala ta'id jeung ulah janji anjeun hu ka akho mau'idatan kana hiji perjanjian patakhlipa tuluy nyulayaan anjeun hu kana mau'id tawa kana janji.
Walaika jeung mesti ka anjeun bi ijlalil muslimin. Atuh kitu mah eureui empek eureui ngan eureuna yaku falatakul ilahakon. Eureuna nu bener. Rasul dina hiji waktos didongkapan ku nini-nini. Ceuk nini-nini. Gusti Rasul kumaha abdi teh ka surga moal. Ceuk Rasul di surga mah moal aya nini-nini. Bener henteu? Bener. Si nini teh ceurik balik. Ai sing horeng nu dimaksad teh nyaeta sok sanajan nini-nini geus di surga mah parawan deui gitu. Falatakul ilahakon leres eta teh waloran Rasul teh henteu lepat. Walaika jeung misti ka anjeun bi ijlali muslimina. Kalawan ngagungkeun pirang-pirang muslimin wa tauqirihim jeung ngahormat muslimin. Lasiaman terutama ahlil fadli ka ahli unggul. Minhum eta tetep tisapalihna ieu ahlul fadli. Kal ulama'i saperti para ulama wasulahai. Jama taksir tina soleh sulahai pirang-pirang anu soleh. Jama mudakar mah solihin ieu mah jama taksir. Wasyurafai jeung pirang-pirang anu mulia. Waman jeung jalma lahu anu tetep ka ieu man teh naon saibatun umur lila geus kolot kitu. Fil islami dina agama Islamna langkung sepuh. Wa iyyaka jeung kudu sieun anjeun anturawi'a. Kana yen ngareuwaskeun anjeun ngareurewas ngagetkeun ahadan kahiji jalma minal muslimina ti golongan muslimin. Ao tu khayyipa atawa nyingsieunan anjeun hu ka ahad. Ao tastahzi'a atawa ngaguyonkeun anjeun bihi ka ieu ahad. Ao tusakhiro atawa ngahinakeun anjeun minhu ti ieu ahad. Ao tanzuro atawa ningali anjeun ilaihi ka ahad bi ainil istighqari kalawan paningal nu ngahinakeun. Fa inna hada mangka sanyana ari ieu kullahu tegesna sakabehna ieu da teh eta minal akhlaqil mas'umati tina sapalih pirang-pirang akhlak anu awon. Wal af'ali jeung pirang-pirang padamelan al madmumati anu dicela nu dicacat. Wa qad qala sareng nyata tos ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihasbimriin kalawan nyukupkeun ka jalma minasyari tina kagorengan au yuhakkiro atawa ngahinakeun ieu imruun akhahu kadulurna imruun al muslima anu Islam. Wa alaika jeung misti kanjeun bitawadu'i kalawan DP-DP
handap asor. Fa innahu mangka sanyana ieu tawadu teh eta min akhlaqil mukminina ti sapali pirang-pirang akhlak nu ariman. Wa iyyaka jeung kudu sieun anjeun wa takaburo sartana sifat takabur. Fa innallaha mangka sayaktosna Allah la yuhibbu eta teu mikaresep Allah al mutakabbirina ka pirang-pirang nu talakabur. Wa man jeung sajalma tawadoa nu tawadu ieu man rafa'a tah ngangkat hu ka man saha Allahu Gusti Allah. Tawadu teh pagawean hate. Lain kudu dongko tapi hate nu tawadu. Wa man jeung sajalma takabaro anu takabur ieu man wadoa tah ngahandapkeun hu ka man saha Allahu Gusti Allah. Wa qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu moal asub al jannata ka surga sahaman jalma fi qalbihi anu tetep dina manah man teh misqalu dzarratin ari saberat siki sawi min kibrin tina takabur. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam al kibru ari takabur eta batrul haqqi nu disebut takabur teh patokan takabur ceuk Rasul batrul haqqi nolak kana hak. Wa gomtun nasi jeung ngahinakeun jalma. Yani ngamaksud Nabi ihtiqaruhum kana ngahinakeun jalma. Nu bener ditolak jalma dihina kanu kitu teh patokan takabur. Wa man jeung sajalma nadzara anu ningali ieu man ila nafsi kana dirina man bi aini ta'zimi kalawan paningali ngagungkeun wa ila ghairihi jeung kalianna ieu man bi ainil istisghari kalawan paningali hina ari kadiri nganggap agung kabatur nganggap hina. Eta oge pahuwa mangkari man eta minal mutakabbirina ti golongan jalma nu takabur. Nganggap mulia kasorangan nganggap hina kabatur. Walil mutawaddiina jeung eta tetep pikeun pirang-pirang nu tawadu. Wal mustakbirina jeung pirang-pirang anu takabur. Amaratun ari aya pirang-pirang ciri tumayyizu nu ngabedakeun ieu amarat ba'dahum kana sawarehna an ba'din ti sawarehna deui. Pamin amarati tawadu'i mangka eta tina sapalihna pirang-pirang ciri tawadu. Pamin amarati tawadu'i ti sapalihna pirang-pirang ciri tawadu hubbul khumuli ari mikaresep nyamar wa karahiyatus syuhrati jeung benci kana kamasyhuran embung terkenal gitu. Bisa jadi takabur ku terkenal. Wa qabulul haqi jeung narima kana hak miman ti jalma jaa anu dongkap ieu man bihi kalawan nyandak hak. Hak nama min syaripin rek ti jalma anu mulia awadiin atawa ti jalma nu rendah. Cek tadi cek urang lamun ti jalma nu dipikakeul sekalipun ngaran-ngaran nu bener mah kudu ditarima. Teu misti kudu ti jalma mulia unggul obrolan bener teh.
mantap tingali obrolan ulah ningali nu ngobrol teh kitu maksud. Wa min hajeng eta tetep ti sapalihna ieu amarot tawadu kene. Ciri tawadu teh kahiji tadi humul nyamar. 2 benci kana kamasyuran. 3 nampahak. Mahabbatul fuqara'i 4 berarti. Mika resep pirang-pirang jalma pakir. 5 wa mukhalatot tuhum jeung nyampuran fuqara daek gaul jeung fuqara. Wa mujalasatuhum jeung ngariung sarta fuqara. Wa minna sareng eta tetep ti sapalihna amarati tawadu. Kamalul qiyami ari sampurnana ngajalankeun. Qiyam didinya ngajalankeun. Bi hukukil ikhwani kana pirang-pirang hak pirang-pirang dulur. Hasbal imkani kalawan ngitung-ngitung imkan. Ma'asukriman sarta masukri sarta nasukuran man kajalma. Qoma nu ngajalankeun ieu man minhum ti ikhwan bihaqihi kana hakna ieu man. Wa udriman jeung ngahampura jalma. Kosoro anu ngagagabahkeun ieu man kana hak. Ta ciri tawadu. Wa min amarati takabburi jeung eta ti sapalihna ciri takabur. Mahabbatu tasodduri ari mikaresep tasoddur teh hayang dihareup gitu panghareupna mikaresep jadi panghareupna pil majalisi dina pirang-pirang majelis. Ada urang mah akang celengceng we ka hareup ari geus pinuh mah geus cicing wayahna. Wal mahapili jeung dina pirang-pirang riungan epil majalisi dina majelis. Wal mahapili jeung riungan. Wa taqaddumi jeung resep jadi pamingpin. Alal akroni ka pirang-pirang babaturanana. Wa tazkiyatun nafsi jeung ngabersihkeun diri. Wasana jeung ngalem alaiha kana nafsu. Wa tasadduku jeung panjang lebar pil kalami dina ngomong. Ngadabrul kaditu kadieu. Wa tabajjuhu jeung ngarasa agung bil abai ku pirang-pirang kolot agul turunan gitu. Wal ikhtiyalu jeung gumede. Wat tabakhturu jeung naon atuh bahasa legengna polontong gitu mun bahasa urang meureun. Tabakhtur teh pil misyati dina leumpang. Wa tarkul wafai jeung ninggalkeun nyumponan. Bihukukil ikhwani kana pirang-pirang hakna dulur. Ma'a mutolabatihim bari mentakna ieu ikhwan bil hukuki kana pirang-pirang hak.
Wallahu a'lam bishawab. Rabbana ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا